Mana yang kamu bukan sih aku masih. Ayo duit tadi 50.000. Rek balik balik kampung lah. Gua salahnya. Si Jawa aja lo masih oh sok nipu online mah. Jatuh nelo. Jelas tuh aing keur kucing. Ada 3 orang ini mah. Siap. Dompet saha ieu euy? Wih, dompet sepisa ieu. Ayo duit tanjil 50.000. Bikin karunya. Wes, ieu dompet dinyalain. Alah heueuh wa. Mana manggihan di mana ieu? Nuhun di jalan cekelah bisi aya nu leungit. Duit nulungit mah wa ieu teh. Tapi nah jadi recehnya euy. Bingung aing ya. Nah aja direcehkeun kurang emeh babari murahana. Kau atuh sa teh. Heeh. Ih. Ieu. Jawa. Kenaon, Wak? Wah. Reng, sa, urang rek minta saran euy. Saran naon wa ieu teh? Marane kan geus karawin. Urang kan jomblo keneh ieu. Minta sarana tuh urang yang boga kabogoh euy. Kelak. Mana yang kamu bukan sih aku masih. Nu geulis, nu beunghar, nu bahenol, nu nyaalah atuh ka urang. Oh berarti maneh teh hayang boga awewe anu geulis, anu beunghar, anu perfect gitu, anu unch lah pokoknya gitu. Urang boga sesuatu ya keur maneh ye. Sa, cokot anu biasa. Khusus di Jawa ye, khusus di Jawa. Cokot sa. Naon euy? Saran kieu. Udah. Resep naonnya. Yuk, Pak. Geuning mereka careng. Kaca. Memang yang ngaca, bener juga tutup karason ge hayang kanu geulis. Wah, orang tentang rucingan ya. Ayo. Orang rek nanya ka maneh ieu nya. Buah anu bisa didahar kabehanana. Anu mulai tina dagingna, sikina, terus kulitna. Sok buah naon kira-kira? Naonnya? Buah salaknya. Ya salah atuh. Oh, jeruknya. Salah deui eta mah. Geus we taluknya. Oh, buah naon tuh? Nya nangka atuh. Nah, Ya nya dagingna geus puguh bisa didahar. Ayeuna sikina ku ibu-ibu masuk di kulub kan? terus ada kulitna? Hakan geus sia. Karunten Mangga. Ari ka mana, Mah Ahmad? Rek balik euy, balik kampung heula. Rek make naon mah balikna mah? Ya rek make sepatu atuh, para aku rek make awan kinton. Iya. Oh, jadi gitu. Aduh, si Jawa jelema teh geus gelo euy. Urang mah teu kitu, urang mah luwih ti maneh. Wah, keur naon maneh? Geus gelo maneh? Gelo naon ari maneh? Eta maneh tadi ngomong jeung kekeset. Urang mah teu gelo. Nah, habat ngomong jeung kekeset atuh. Urang mah keur sharing, rasana diinjek-injek ku batur. Belum siap. Urang taruh cingan yuk. Hayu neng, tataruh cina naon? Naon persamaan awewe yang cucungu. Ayo naon. Awu persamaan tuh neng, awewe majalama, cecunguk masato. Aya tuh Naon persamaan neng? lamun geus ngakarak sok ose-osehan.
Halo, Ceh. Geus ngopi can. Ngopi heula tuh. Halo, Dan. Geus dahar can. Dahar heula tuh, melin tuh. Wah, gimana nelpon teh kalau di kalau videoin teboga nomor awal ya apa kumaha sih? Boga. Nah, tuh geuning nelponna ka laki wae, ngadon siga homo di dieu mah. Dorong magret sana ke sesama hungkul. Lalu mari pas balik pun, panggil duit. Gimana sih? Tuhin tadinya di PC. Kenaon euy? Dua anjing monyet. Siapa neuleuh? Neuleuh tuh aing keur diucing. Hei, GR mana mah? Sanu nanya ke mana anjir? Aing mah nanya ke kucing. Berarti aing monyetna. Woi, lihat betul ya, ke mana mana? Arah ke pasar, beli sempak, geus borong kieu yo. Aduh, jauh-jauh kudu ka pasar. Ayo nama nges zaman online, meuli online we atuh. Tah hayang ah. Sok nipu online mah. Nipu kumaha, Bos? Baheula orang pernah beli, geus 3 bulan teu datang-datang. Aslina. Aslina, untung can ditransferkeun duitna. Kamana Wak? Ka warteg. Mumpung mereka warteg, rek nitip sangu mah. Moal lah. Wareg, geus dahar bini paistar aja. Wah. Urang nitip sangu atuh hijinya. Siap. Jeung pis sanguna. Ah, nuhun pisan aduh. Gancang video meuli, nasi lo warung, empat gitu sugan. Geus lapar pisan urang euy aduh. Tadi ngoet kieu beuteung. Ah. Naon maksud ieu ngan hiji? Kan main mesenna hiji, lain sabungkus. Dasar belebuk. Tegletah kertas nasina. Gua kanca-kanca ajak kalian like, comment, share, subscribe channel kosong. Naon aja. Belum.